Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Wijeng enjing, wijeng siang, wijeng sonten, wijeng wengi para siswa, para guru MGMP Bahasa Sunda nu aya di Tatar Cirebon, sareng MGMP Bahasa Sunda nu aya di wilayah Jawa Barat. Hatur nuhun parantos ngiring aub. Ayeuna urang lajengkeun perbincangan anu kamari katunda nya. Kamari teh paundang tos ngadongeng ngeunaan lalampahanana ngajar di Kabupaten Cirebon. Tah ayeuna paundang bade medar ngeunaan pengalaman-pengalaman lucu salila aya di Cirebon. Boh di sakola kitu deui di keluargana nu kaleresan mertuana oge di Cirebon. Nah, ayeuna mangga paundang gerak pelar. Hatur nuhun Kang Iwan kana hartosanana. Alhamdulillah sim kuring ngawisan ngajar di Cirebon teh tahun 88. Sok sanaos teh kana kantos ka Cirebon. Nanging ari ngobrol sareng orang Cirebon mah ngawisan tahun 88. Sareng seueur kecap-kecap anu araraneh. Margi antawis bahasa Sunda sareng bahasa Cirebon teh seueur anu sami kecap-kecapna, macana sami, nyaratna sami, tapi hartosa benten-benten. Antawisna Nah, contohnya kumaha bae tah? atos. Ari atos teh saeur orang Tasik mah atos teh sudah, di Cirebon mah atos teh tapi keras. Sim kuring di kelas miwarang nyerat ka barudak. Saur sim kuring atos cek budak teh gembor Pak. Nah, gembor. Atos gembor. Atos teh naon? Ternyata atos teh cek urang Cirebon mah teuas. Lamun cek urang Sunda mah. Oh, jadi atos teuas. Nah, jadi upami orang ka pasar atos pasti teuas nya. Ieu atos teuas nya. Aya deui anu benten sareng bahasa Sunda, bahasa Cirebon. Sangu. Sangu teh. Oh iya, sangu kumaha tah pengalaman sangu teh? Ari sangu teh pan seueur barudak. Minta sangu. Musim kuring teh di pasian sangu. Kalau ka ngambek sangu. Eta mah di keluarga Mohon pintunya. keluarga. Mang minta sangu. Pasian yang nasi. Ngambek teh budak teh. Sing horeng di dieu mah sangu teh uang jajan. Upami di uang jajan. Patungan. Minta bekal dibere sangu. Padahal sarua bekalnya. Nya minta bekal duit gitu. Tapi di pasian sangu. Ngakah ngambek budak teh. Sangu teh naon atuh? Oh, uang jajan. Oh, uang jajan. Jadi abis apa? Ya nama di Cirebon lamun minta sangu nya di pasianana artos. Upami di Artos, Bandung. Minta sangu teh di pasian piring. Di dia mah di pasian artos. Enten upami Pak Iwan di Cirebon. Terus tadi aya kecap naon tadi teh? Kecap guar di guarna aya dinan. Aya deui anu sami sareng bahasa Cirebon, nulisna nyeratna macana sami yang tawisna ieu naon teh gedang. Oh, gedang. Kami di Tatar Pasundan mah pepaya. Upami Pepayanya. Cirebon mah gedang teh pisang. Jadi upami kapasan pisang. meuli gedang, dipasian teh cau. Nah, upami di Bandung mah mang meuli gedang, dipasian teh pepaya gitu nya. Upami di dieu mah cau. Disebutna gedang gitu nya. Jadi ulah salah paham upami ayeuna miwarang ka barudak, tolong belikan gedang pasti mawa cau. Gitu nya. Nah, aya deui anu benten di Cirebon salianti gedang, misalkan di Tegor. Di Tegor. Di Tegor. Upami di Tatar Pasundan mah di Tasik, di Tegor teh diperingatkan. Misalkan diperingatkan. Aya sakedik lepat di Tegor kabdi ulah kitu nya di Tegor. Dicarek gitu ditareknya. Diperingatkan, diajak ngobrol, diajak nyarios. Di Cirebon mah di Tegor teh harusnya dituar. Nah, sim kuring pernah di warang ku mertua sawarna kieu, "Dang,
gedangnya ditegor, gedang ditegor, pan bingung, kira aku ayah sangat ngomong gitu nya. Itu gedangnya ditegor, baru dia ngasong ngebedog, pan bingung, makanya ayahnya kudu ngajak ngomong sangka cau, baru dia mau bedog. Ternyata naon, ternyata ditegor teh dituar, pangeluarkeun nakal cau gitu. Jadi nang gedangnya ditegor, harusnya esa sangat tahu teh dituar gitu. Ulah diajak ngomong. Jadi pami Pak Iwan ke kampung di Cirebon di Biwaran Cau, ulah diajak ngobrol tauna dituar we gitu nya. Aya deui anu sami sareng bahasa Sunda tapi benten hartosna. Di antawisna cucuk. Pak Iwan terang cucuk. Cucuk, oh ya cucuknya cucuk lauk gitu. Ya, cucuk lauk. Nah bahasa Sunda mah kan cucuk lauk gitu duri lah. Nah, pami di Cirebon mah cucuk teh benten hartosna. Di orang mah cucuk teh ayana dina lebet lauk yang kena dipikeun. Upami di Cirebon mah cucuk teh hartosna tim sukses. Jadi Pak Iwan, yang jantan. Jadi lamun abdi misalnya diajak mana daek lain jadi cucuk urang gitu. Ulah daek betulnya. Daek jadi cucuk. Bahasa Sunda mah ulah daek. Jadi kami di Sunda nya jantan cucuk. Awon pan. Pami di Cirebon mah jantan cucuk teh istimewa. Yang sukses. Malah dina bahasa Sunda Pak Undang. Nah bahasa Sunda kan cucuk bisa artina penghalang ya, cucuk rungkang gitu ya. Jadi sabalikna tina kecap tim sukses, eta cucuk rungkang lah. Padahal ayeuna Cirebon mah kan cucuk teh artina tim sukses. Lamun bahasa Sunda mah idiomna bisa jadi cucuk teh penghalang gitu nya. Iya, tapi terus kecap naon deui? Benten deui hartosna jantan upami Pak Iwan jantan cucuk, atana abdi jantan cucuk di Cirebon mah kenging artos seueur. Kami di Pasundan mah jantan cucuk teh nya pik sabeleun gitu nya jadi cucuk hirup. Nah, jantan bentennya jadi pami ka Cirebon kada dipahami supados henteu aya miskomunikasi gitu nya. Jantan urang ulah enggal-enggal awon sangka ka jalmi-jalmi ngobrol sareng urang pasti bae eta hartosna benten maksudna mah sae tapi urang menerima anana sejen. Aya di anu langkung menarik. Aya kecap cungur. Pak Iwan, cungur. Oh, cungur. Oh, cungur. Naon tadi Cirebon naon hartos teh Pak Undang? Nah, ari di Sunda mah cungur teh pan lambe. Eta teh nu pangkasar-kasarna. Cungur. Nanya, eta teh lambe anu pang kasar-kasarna eta cemur teh. Nah, gitu. Nah, sim kuring kan gaduh putra pun bojo ngalahirkeun seueur nu ngalongok ka bumi. Eta setiap anu ngalongok nyarosna kieu, aduh no ayu temen cungure mancung kaya bapae. Yo leuy nu ngalongok datang bari mau kecandakan. Nyarosna teh kitu, aduh no ayu temen cungure mancung kaya bapae. Pun bojo mah bingaheun, margi pun bojo mah asli orang Cirebon. Abdi mapan ngambek. Nah, ternyata benten ari di sastra Sunda mah cungur teh biwir anu pangkasarna. Upami di Cirebon. Cungur teh harusna pangambung. Jadi ka Pak Iwan di Cirebon Pak Iwan, aduh Pak Iwan cungure mancung ulah ngambek eta teh berarti bahasa halus eta teh. Mancung. Di Cirebon bahasa halus. Halus cungur teh lemes. Halus. Bahasa sopan jadi kami abdi nyara ka Pak Iwan, aduh Pak Iwan cungurna mancung. Eta teh kada atoh. Kabayang abdi lamun disebut cungur nah cungur sia meureunna. Harus mapan cungur teh lambe anu pangkat